Aya riwayat lahir babasaan Galagar Odeng, jadi palar jadi tuladun pikeun hirup kaharupna. Ngagalagar ngabahu raksa, ngawangun babarengan tahta raja, pikeun rahayatna ku karya anu nyata. Hirup sabangsa surti hirup sanageri, urang ngahiji jeung leutik, urang ngamulyakeun hina, urang nguatkeun lemah, urang mintrakeun bodoh, urang ngabeungharkeun tak langsara. Sang Prabu Wastukancana, Raja Galuh Perseka, sewana Sang Sri Baduga, Raja Galuh nu Perseka, nu jadi lambang negeri lain mau lain singa, nu leutik odeng ngaranna gede pisan mangfaatna, kaayaan kiwat gening kalakah papurincai gening kalakah diaradu
sorang jaga persatuan, jaga kesatuan, jaga sabebetan, urang wangun negara pabarengan. ngahijina sabangsana matak sentar sakali diguna sikap ulah sangat pancetna adeg-adegna nyewakana sari ngantung kana tangtungana nyewekan di Sri Poha